Ngan gagal we teh. Can ieu lah, can parung lah kuntuna teh. Buka kumaha teh, domba teh. Mejeuna we can raya kumang kaya dijual ya. Bogan we payu lah, si jagur teh lah. Kemana cenanya jalan mata ya? Bukan ke undangan. Wih, iya ini ayah. Duh, domba ya. Ya, Naon? lainnya owai domba. Ayah mah beneran mah biasa we nyanyo domba, penting nyanyo mama. Ya domba wae. Apa lain ke undangan? Kaundangan ke mana? Ada ke undangan lain. Benernya. Ini kakaknya domba kayak enggak dikawinkeun jeung domba gerak. Kembali asal parawan domana. Astagfirullahaladzim eta. Hayu buru berat. Ya hayu atuh yuk. Tapi iya mah. Iya, nu maraban teh. Naon nu maraban atau kumaha can ngarit? Can ngarit jaba nu maraban jaba teh. Kumaha teh? Kekel aya geura nu sok ngarit si Arif. Sok gerohan kitu si Arifna sila ka dieu sok buru. Urang tungguan ku dieu. Sampeureulah nya. Nya sok. Teh. Waktunya larinya job gitu. Rib. Oh, beneran pisan. Naon? Kadi ada berita abi teh. Berita naon tah? Apa ieu lain nanti keur ti iseun ieu teh. Sok buru. Kurang cair. Kurang cair aya atuh baru urang ieu. Naon? Kieu ieu teh. Aya pigawean eueuh. Nyata aduh. Sepi ieu. Gitu. Ayeuna mah urang kasih ayah we itu tuh. Cenah aya deuk berita cenah sok buru. Ayo sampeurkeun. Jadi duit mah. Heeh. Bos. Naon? Ningan eta aya panggil di mana mah? Eta di buruan jadinya. Iya, jangan aya perlu. Perlu naon tah? Perlu naon? Iya, pan dapat teh ada keundangan. Tapi kita aya nu pangaritkeun jeung maraban domba. Kumaha daek teh? Ngarit. Ngarit kayak magrib di Paraban gitu. Kumaha aja. Si eueuh job we di dinya, aya job eueuh. Nyata. Tapi ari ngarit mah kurang handal kumaha atunya. Kewe lah. Tapi mun aya nu kieu mah aya kalem. Sok isuna sagala atuh lah. Aya atuh aya nu kituan. Iya, omatnya. Tah. Kade buru-buru nya. Kadenya kayak magrib Parabannya omat deh. Siap lah. Sesuai perintah. Iya rek ini teh lah nya. Ini tuh kasalon heula ieu eta kondangan. Keundangan hidikan. Nyaho ieu geus seubeuh we. Duh, ieu teh titah ngarit. Nah, urang teh kurang skill kan ngarit mah. Kumaha atuh nya? Tapi amun teh dicokot lebar duit atuh lumayan ke tahun baruan atuh. Kumaha atuh nya Anjir ieu teh kumaha atuh nya baiklah paksakeun ngarit cobaan. Bismillah we Alah. Karena ingat urang teh acara di poe ayeuna teh. Kumaha atuh nya? Nitah wae kitu ka jelema deui. Ke. Kurang neangan heula Sugan aya nu ngalewat bisa dititah. Wah. Ka dieu. Naon. Ka dieu aya urusan heula. Naon cerita nu bawokan. Ka dieu heula, Wah. Naon aya bisnis. Bisnis naon? Juga atuh dieu. Ieu, Wah. Urang teh dititah ngarit ku si bos. Tapi urang teh poho jadwal aya teh. Tara balik atuh maneh mah atuh da tadi teh pedah digawe duit teh jadi dicopot. Bari sabaraha duitna? Hayang. Ya udah ngarit buka buruhan mah eta masina. Mun da eceng mah buruhan. Baiklah eta masalah duit mah aya ieu ge. Sabaraha duit? Bari sabaraha duitna? 15.000. Nah, mana 15.000 atuh. Majarkeun teh diskon Natal. Mah 15.000 mah kitu enak teh sabarang hari teh kitu. Kalem lah ieu pokona aya kerudun. Daek teh ngarit. Urang soalna aya acara heula. Make karung gitu ngaritna. Make karung. Kudu mah sia mah gelo mah euy. Iya. Kalem. Kerudun mah aya ieu tah. Si bos ieu. Tah. Omatnya, oke.
Oke sore kan itu geus ngarit tangke dombana paraban. Oh. Pakai karungnya ngaritna. Heeh. Oh, gelo dulu ngaji mah ngarit pakai karung ku mangaritna tuh. Pokoknya gitu ngarit. Ya sore parabannya urang gede teu lah buru-buru. Oh, jika Ayo gitu atunya. bae urang ngarit anu ge lah. Omatnya jedug gue itu. Ayo dulu ngaji eta gelo kitu ka aing nitah ngarit pakai karung na di kana balap karung lain Agustusan atuh. Aing kudu ngarit pakai karung, ari-ari teh mere di kamarnya. Goblok ngaji eta mah nya. Aing kudu di kieu ngaritna. Tapi dipikir-pikir, aduh. Tadi teh cek dunungan teh cenah kudu domba teh kudu paraban. Alah di jam 5 ya. Nah genep orang paraban heula domana. Buka beneran euy, kita milik ieu mah. Duit meunang ieu mah. Para menang teu kudu ripuh-ripuh make jeung ngarit sagala. Aduh. Euy. Oh. Mamanya cing wareg aduh kasep mama. Ulah hilap ye. Tanya. Da dunungan maneh mah gelo nitah maraban dia kira-kira. Ayah, kuna ulang-ulang wae tira tadi ulang-ulang we ieu mah. Ya aya mah inget ka domba. Astagfirullahaladzim, inget teh ka domba. Bisi can di paraban sidikan. Sok atuh enak urang tempo ieu jebab geus burit Nah, deh. ayo orang tinggali heula. Sok Gitu, ayo. Domba teh kegoroan wae nya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Iya kalakuan saha ieu teh? Piraku domba dibere nu kieu. Mana si mama? Mah, ka dieu. Aya naon? Gegerowan wae tira tadi. Iya tingali. Maknya si Arif. Domba dibere nu kieu kumaha ieu teh? Apa teh deuli tadi paraban lain? Heuh pan titah pangaritkeun tadi teh. Heuh nah atuh kumaha atuh cenah? Kumaha ieu teh nya? Cek kemana budakna cik Ron? Jangan gerak ke mana? Rip. Tuh cika urang teh. Yuk. Tuh Ah, gini eta. ka dieu heula. Ayo gerak. Tadi aja. Balik pisan. Iya kumaha ieu teh kalakuan teh? Meunal domba di paraban nu kieu, bere nu kieu. Mah ge dihakan. Dihakan. Di lain benar-benar teu balik pisan. Aduh. Kumaha ieu teh? Bere nu kieu domba. Ieu teh kieu bos. Oh kumaha? Tadi teh nya kan terek ngarit. Heeh. Kan inget aya jadwal tadi teh. Jadwal kemana? Pengbal tadi teh. Nah, tuh boga jadwal mah make sasanggupan teuing rek maraban domba. Eta poho, aduh. Terus teh tadi teh dan teh ngaduran si Waka tadi teh panggil. Waka Tah, mana? ditah ka si Waka. Mau balik eta mah Jeung bohong nitah eta atuh mah. kasih waka mah. Mau balik nitah nu kitu mah atuh. Atuh udah mau apa? Tuh bos, si Waka. Sok keron. Wah, tadi yeuh. Eta gerobokan we naon? Tadi kira tata. Ieu atuh. Sok tas Waka tah aya tah. Naon? Itu kumaha itu maksud itu teh. Eta salah maneh salah urang. Sok kumaha ayeuna maneh teh? Nya teuing atuh tah si Uwa. Baik pisan. Apa tadi teh nitah pangaritkeun rek paraban gitu. Heeh, pan kitu bener. Kan urang teh ditah si Uwa. Salah urang eta salah. ayeuna. Tah salah si ieu tan salah mata. Teuing atuh kan urang mah ditah maraban. Kapan tadi teh cek mana teh? Wah, domba pangmaraban. Ari geus ieu kurang di bere ban. Ieu teh kumaha ieu teh? Kapan pangmaraban teu ieu? Pangaritkeun tadi teh hek paraban gitu. Heeh, pangaritkeun di paraban pan ieu geus. Ai salah urang eta salah. Ayeuna. Tah salah si ieu tan salah mata. Aduh, Nita di paraban geura ka urang geura. Aduh. jangar kieu. Si Uwa mah. Cara balik pisan Astagfirullah. Balik si waka Kumaha tah. teh?